tuh para pejabat di luhur hampura da keur pinuh dina kapalsuan. Cek urang eta teh pejabat ngeunah boro-boro ngeunah aya tumpak kapal oge asa tumpak guludug. 11M bikeun ka urang Pangalengan, urang jieun imah loba jompo nu can boga, loba yatim nu tulunganeun, loba miskin belaaneun, make jeung dipake meulikeun jam atuh oni sia teh. Urang ge boga kagorengan nu sarupa jiga batur, tong wani-wani nerangkeun kasalahan batur, urang ge boga salah jiga batur, tong wani-wani nerangkeun kedulna batur, urang ge pernah kedul jiga batur. Bawa kana alam hakikat, naon hakikatna? Bunian eusi hate, panon tong popolotot, bibir tong ngomongkeun batur, ceuli tong resep gosip. Tah tiung teh eta. Senen kudu bodas, nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kamis ungu kabeh. Nepi ka Sabtu deuk ngaji dicarek ku salaki, deuk ka mana? Ngaos cicing lah di imah. Kumaha ceuk ibu naon kafir mah jeung nyarek pangajian, lain bab kafir jangar kana hulu haban meulian baju. Ibu mewah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Lamun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka dokter, naha lebet ka dokter, jawabanana hayang cager. Tatete alus jalma teh puguh kana tujuan, nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Tah ari ibu pangaosan ka ieu tempat sabenerna hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Kuring mah datang ka dieu moal niat dek ngelmuan ibu, da kuring yakin di dieu teh aya ustad, aya kiai, aya ajengan. Pasti we rutinan mah osok. Tah ibu teh sabenerna mah geus boga ilmu, bisi bapak teu percaya, ibu-ibu urang tanya. Ibu ari ngomongkeun batur dosa? Geus apaleun. Ibu ari popolotot ka salaki dosa? Geus nyahoeun. Ai mukakeun ai batur dosa, ngogogoreng batur dosa, nyaritakeun kasalahan batur dosa. Ibu geus apal tinggal tanya kana awak iraha deuk eureun. Lamun cek ibu urang teh neangan ilmu, geuning eta ilmu geus boga nganu hese mah eureunna. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang geus baroga ilmu, tinggal bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi naha kanyataan mah boga ilmu tapi hirup parowek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud, nganda ditoong tina kicep kieu mah kicep beureuk hees. Da kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit anger. Kabeh ge nyaraho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a. Eta teh dalil nyarek pasea tapi naha bebengok ustad ge sok parasea. Jadi geninganan urang teh kana ilmu teh karek apal can nyaho amal, matak dicarek pasea geuning nu gurger teh saha? Nu sabenerna urang kudu pasea marebutkeun naon dina agama, kiblat sarua, Ka'bah sarua, nabi sarua, sahadat sarua, nama jeung kudu gurger melaan naon sabenerna. Matak nu ngaran manusia ilmu teh lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu ulah lalajo ngomongna, lalajo gawena, da ilmu mah pigaweun lain debatkeuneun. Ieu memboga ilmu teh pake debat, gawe henteu, akhirna masjid badag eueuh eusi. Itu boga ilmu, iya boga ilmu, tong debat sok arusian, nu usoli nu teu usoli lebet nu kunut teu kunut lebet lain haben we debat ngarusian mumul di mana ilmu gawena. Matak nu ngaran hirup awas kudu eling kana purwadaksi. Ari eling kana purwadaksi teh apal kana cita-cita mimiti. Apan nu sangsara teh sok usaha cita-cita hayang beunghar. Tapi nah geus beunghar sok poho kanu sangsara. Geuning rakyat oge sok nyaralon jadi pejabat tapi nah geus jadi pejabat poho ka rakyat.
tak eta teh ngaranna teh poho kana Purwadaksi, matak bisa aya pejabat nu poho kana Purwadaksi hayang dieuneuk-euneuk pager meureun. Urang teh ulah inget, urang teh kudu eling kana Purwadaksina. Matak cek ibu pangaosan teh hayang boga ilmu, tanya kana awak, lamun ibu geus boga ilmu deuk naon? Da loba jelema bodoh daek sakola cenah caritana hayang boga ilmu, tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna. Ilmu nu mana nu nitah manusia jadi sombong dina hirupna. Weh. Geuleuh atuh da. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu? Ngan hiji jawabanana, kolbun salimun, iwal ti jelema nu hate bersih. Tah lamun jelema geus hatena bersih, maka ku Allah bakal dipilih da dirina milih Allah. Cicing rada hese. Jalma nu bersih hate, maka ku Allah bakal dipilih da dirina milih Allah. Dibere harta na bakal dipake nulung nu butuh, nalang nu susah, yatim katulung, miskin kabela, nu teu boga imah pangyieunkeun. Harta cicing di jelema nu alus hate. Coba lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba hartana, beuki adigung dina hirupna. Karek make kongkorong 5 gram ge kuat jiga 5 kilo dongko. Sidik tatangga teh eueuh pangaboga, suang eueuh, kongkorong eueuh, gelang eueuh, derwe eta mah ustad ngocobrot si eta ge milu ngomong, ieu teh gelang teh 40 gram ti salaki. Kumaha cek tatangga? Kumaha sia? Atuh balik pangajian teh da pasea. Keur naon harta dipake alat kasombongan, na urang teu sadar manusia aya tungtungna, dunya aya ancurna, harta aya beakna, jabatan aya leungitna. Deuk naon nu dipake alat kasombongan? Nya baju warna-warni bari alus hampura, maot mah boeh warna bodas. Gedong sigrong mobil mewah sawalega teu kudu legeg. Nalika ibu maot mah hampura jadi alat papaseaan anak jeung incu. Ngadoa mah poho eta we burger teh milihan warisan, narada gelo geuning dunya teh. Pon kitu deui ilmu, Pak. Lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate, beuki luhur ilmu, beuki tawado. Ngaran-ngaran tawado. Boro-boro kolot budak leutik dihargaan ku jelema tawado. Boro-boro kolot budak leutik dihargaan. Ta ibu teh kudu ngahargaan budak leutik. Budak leutik mah Quran teu nyaho, hadis teu apal, ka masjid tara, pangajian boro-boro, salat ge kacadunakeun budak. Tapi naha budak pabaeud-baeud jeung budak tatangga antep ku ibu sajam baeudna 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu Quran nyaho, hadis apal, ka masjid leket, salat osok, pangaosan kieu mineng hampuranya boro-boro jeung dulur, boro-boro jeung batur, boro-boro jeung tatangga, boro-boro jeung baraya. Ibu keheul ka salaki saminggu teu diolok ku duit mah hese cager. Gening urang teh umur luhur teh, nah ada jiwa mah boboloneun. Nah ari budak hakikatna mah bener eta teh budak, tapi secara ilmu makrifat mah aya nu alus di eta budak. Yuladu alal fitrah, aya kasucian eusi jiwana. Mata kali-kali bapak ibu guguru tah ti budak. Pek rumasakeun gadinya. Mata hakikat ilmu teh bakal cicing di mana? Di jelema nu alus hate. Lamun jelema geus bersih eusi hatena, maka hirupna bakal cicing na alam kosong. Ai kosong teh teu boga naon? Naon nu disombongkeun da ieu teh nu hadir teh kabeh ge palsu atuh. Ieu teh nu hadir teh kabeh ge palsu, Pak. Sagelis-gelisna ibu make make up, make blush on, sesengitan ongkoh, parfum komo, aya kuring kabita, sacongo buuk demi Allah teu kabita. Naha da ieu nu hadir teh kabeh ge palsu. Dan nu aslina ibu malah nu ieu, nu mana nu wayah kieu cicing di imah, daster merengkel, kameja ngalek-lek soek, dikekepan ku salaki dah huak hiek bau kelek. Coba dek pangaosan gelis, dek pangaosan diwedak, dek pangaosan dandan, nah kieu di imah deh. Palsu. Nu beunghar asli palsu. Palebah mana nu beunghar palsuna? Imah hiji hayang 2 panas ku batur, sertifikat na kabangkeun.
mobil hiji hayang 2 BPKB nakabangkeun hareupeun batur gaya imah 2 mobil 2 toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran palsu. Tuh para pejabat di luhur hampura da keur pinuh dina kapalsuan. Cek urang eta teh pejabat ngeunah boro-boro ngeunah aya tumpak kapal oge asa tumpak guludug. Nah red ka ditu nu demo, red ka dieu nu demo, talung ieu we tah teu boga duit ge barakatak seuri. Coba sih itu hayang seserian jiga kieu mahalna bakti karep. Da bongan manehna atuh. Da rakyat mah teu ngawakilkeun joget, der jaroget atuh. Bongan manehna maka jeung meuli jam 11 M cing 11 M bikeun ka urang Pangalengan urang jieun imah loba jompo nu can boga loba yatim nu tulunganeun loba miskin belaaneun maka jeung dipake meulikeun jam atuh oni sia teh tuh jadi we rakyat ngamuk heueuh nya nanagerhana asli palsu jadi ibu teh keur lalajo kapalsuan palebamana kuring palsuna ceramah jika nu heueuh nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu teh lalajo ceramah can lalajo bageurna kuring heueuh lamun ibu hayang lalajo bageurna kuring pakades naek ka dieu sae ceramah teh sae pangersa sae kedah kitu urang teh kedah nyaah ka fakir miskin dati ditinggal mah ku pakades salira teh lain bereun lain mobil boga sawah boga imah boga berarti kuring lain bereun kumaha ceuk pakades tah ku sabab salira lain bereun punten ayeuna mah bade diumumkeun ka panitia amplopna ulah dibikeun nah cing teh pakades mah mawa amplop ulah dibikeun pan salira mah lain fakir miskin di dieu teh aya fakir miskin kumaha lamun amplop keur salira urang bagikeun ka fakir miskin kumaha jawaban kuring lain tata di telepon atuh hanas datang palsu matak lamun jalma hayang disebut asli disebut weh hamba Allah ari jalma hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti tah Allah teh maha tunggal qul huwallahu ahad berarti eueuh tironeun deui salian teh kudu niron Allah sifatna kudu niron sifat Allah kahayangna kudu kahayang Allah kaputusanana kudu kaputusan Gusti Allah innallaha ma'ana hirupna bareng jeung Allah tak eta ngaran manusia ari ngaku ka Allah nu digugu hawa nafsu berarti hamba nafsu ari ngomong hamba Allah ayeuna parbut jabatan berarti hamba jabatan ari ongko hamba Allah tapi parbut dunya berarti hamba dunya mana hamba Allah teh nu sanyana aduh. Nah iya pangaosan jeung Allah teu percaya demi Allah iya pangaosan jeung Allah teu percaya isuk ayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna geus kajawab Bapak berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok mana nu jeung Allah teh mana nanagerhana ceramahna nah jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal eueuh nu balik jawaban hiji oge ceuli pangaosan bibir pangaosan awak pangaosan panon pangaosan eusi hate rudet kitu ngulem acan mayar acan geus wani ngomongkeun moal datang suudon gitu peta teh banyak urang baralai geus si hate rarudet kieu lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang catet ku ibu berarti kuring ceramah lain jeung Allah jeung duit mata kuring mah datang ka dieu teu parti-parti neangan duit demi Allah teu ngan lamun geus aya ulah ditahan bikeun nah pan acara ieu teh menang udunan tuluy bebeja engke nya urang ngulem ustadna nagerhana sok udunan saseureun sabeuneureun tah geus aya tuluy teu dibikeun ye korupsi aduh tuh mata geus aya mah kade sanajan kuring lain tujuan yang duit demi Allah teu kumaha tuh cek ibu teh lamun diulem teu dibayar wios
ngan hampura geus pinuh ayeuna mah kayak urang neangan tahun anu kosong ngan moal kosong-kosong mana jelema nu bareng jeung Allah teh ibu pan eueuh deui nu kudu ditiron da urang mah hamba Allah hayu urang niron kana sifatna Gusti ari sifat Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir sok tiron ya Rahman ya Rahim ku welas asihna Allah bapa teh ditutupan aibna ku welas asih Allah ibu ditutupan aibna da bapa dihargaan teh sebenarnya lain bapa nu berharga ngan ku Allah we ditutupan aibna coba bapa inget-inget baheula keur ngora pan pernah nolol tina janelarana ge tapi nahap we ayeuna eueuh jelema nu nyaho ku Allah di bunian iwal bapa we nu uninganya tuh nu rumah sama maju kieu bang bawa urang ayeuna ibu nah ibu nu ayeuna teh ieu teu yakin pernah meureun ibu ge baung jeung bedegong bareto teh keur zaman layar tancel pasarung-sarung jeung jaluk bari kawin mah jeung batur geuning moga jeung tuh jadi lalajo nu ayeuna mah katempo bager lalajo nu ayeuna katempo alus urang teh boga masa lalu Pak saha urang sanyana mata tong legeg hirup tong wani-wani mukakeun kagorengan batur urang ge boga kagorengan nu sarupa jiga batur tong wani-wani nerangkeun kasalahan batur urang ge boga salah jiga batur tong wani-wani nerangkeun kedulna batur urang ge pernah kedul jiga batur lain ieu mah dapun maneh geus daek ka masjid kuat pepe dengkreng kan utara teh amarah masjid atuh oi nyieun masjid tamu ngeusiantara kos pasaran wae tempo emang emang ke masjid karek saminggu panatik geus bebeakan tong sok kitu ieu karek bisa ditiung 2 minggu ge kuat bibirna teh galing-galing anu teh ditiung ih amit-amitnya boga tetangga kuat kalapir tara ditiung bari mana naik karek 2 minggu nah kitu agama teh kudu bisa ngamaklum karena kesalahan batur urang teh boga 7 turunan diri anak incu buyut jangan wareng udeg-udeg kakait siwur teu kudu lalajo kagorengan batur nah awi sadapur teu mungkin lempeng kabeh tangtu aya nu bengkok nalika anak batur bengkok teu boga hak urang nyaritakeun kabengkokan batur kade anak urang lebih bengkok batan batur ieu mah batur salah teh yei panon teh bibir teh kuat galing renyem lamun teu ngomongkeun teh amit-amitnya di lemur urang aya budak kararitu teu nyawa indungna nyerieun hate hiji waktu incu urang lebih kialo tibatan itu pan datang ka urang karaos batur teh urang teh batur matak hirup pek silih ajenan jeung batur keputusan kudu keputusan Allah ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tampa we da keputusan Allah mah terbaik da ibu teh moal sanggup dibere salaki kasep jeung beunghar moal sanggup hiji galak timuru WA dipariksa telat balik dicarekan kasep beunghar sieun dipaok batur coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun malahan 2 minggu teu balik-balik aya rasa sono henteu kalah ka aman we malah ditelepon yah bade uih moal sok 2 tahun di dinya deui nah nu petot eueuh pulunge aya hikmah di balik eta jelema sangsara narima kana kasangsaraan pan jadi sabar jelema beunghar narima kana kabeungharan pan jadi bager tuh nu beunghar bager nu sangsara sabar ibadah duanana sangsara teu narima panasan batur nyeun gedong nyeli hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli sawah muntaber batur meuli motor ka rumah sakit batur meuli mobil modar weh ternyata keur mah sangsara ka mah ririwit tina naon eta panyakit hate heeh matak bisi di dieu aya nu rudet panyakit hatena bijil wae iraha deuk cageun hayang tinggal tulang awak teh bener hirup mah geus samilikna satakdirna satak keputusan Allah terbaik nana gerhana ku Allah diberi keputusan kudu jadi mubalik padahal beungeut mah lain mubalik beungeut artis dong da urang ge sadar mubalik mah lain merek ieu kuduna ge kumis janggot ieu mah teu jadi atuh tina baju oge geus teu kaciri ajenganana sabodo we
bodoh teuing da kasolehan malin ena baju ieu ge ditariung teu hararayang nyebut soleh kanu ditiung sugan dumeh ibu ditariung aduh ibu-ibu saroleh soleh palebah mana nu apaleun ibu mah tah salaki ibu sakitu kurang duit eta ditiung geuleuh lamun bener ieu tiung dek dibawa kana kasolehan syariat jeung hakikat syariatna pek pigawe naon syariatna tiung nu alus beungeut tutupan sirah bunian buuk salamar tongkat tempo syariatna bawa kana alam hakikat naon hakikatna bunian eusi hate panon tong popolotot bibir tong ngomongkeun batur ceuli tong resep gosip tah tiung teh eta tiung badag kana gosip beuki tiung gede popolotot kasalaki tiung ngaguyupuk teu kaur batur nyieun kasalahan bibir galing ngomongkeun kagoreng batutan batur tiung nu mana cek bapak-bapak karepna nu dieu ngareret lain ba atoh deui na hatena mah kieu tah lebok kaputusan Allah terbaik da urang masa kapeung Allah teh ukur dituding jadi randa ngora-ngora budak jadi korban nuding Allah lain Allah nu salah ibu nurudat goreng adat mun pasea jeung salaki laker dasar bebeakan ngaran sato kala luar amak kasalaki kuat si bagong molor wae sanu ngeunah lalaki dianggap bagong untung salakina pinter naon mamah nyebut bagong berarti sapeupeting aing hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi nya anak begu saja rag-rag talak budak korban naha Allah dituding coba lamun rumah tangga jeung Allah ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon salawasna jeung pangeran amak kasalaki itu hal wajar da piraku ngamak ka tatangga ngan cara penyampaian jeung Allah kumaha wirid amak kasalaki tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kana cekek saeutik yasin pan salaki teh ngadonangkeup bari maca ayat kursi da disangkana jurig cai nu asup gebro duit 3 juta tinggal cawel sadaqallahul adim moal terjadi perceraian matak mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana lamun jalma bareng jeung Allah teu waleh tumarima kana kodo jeung kodarna narima we da geus jadi katang tua moal panas ku milik batur moal serab ku harta batur moal amek pada batur boga gedong urang teu naha geus jadi katang tua nana gerana ge bajuna kieu kudu jadi mubalik mah jadi we cobaan ke mah RW geus sok gamis sing ngangsar udang sing badag tas be cekelan tibatan aya nu ngulem kumaha ceuk warga aduh Pak RW anyar tobat takdir lain ayana baju takdir lain ayana pakaian tapi takdir aya dina kun payakun lauhil mahfudna Allah urang mah tinggal nyambut takdir ku ikhtiaran atuh kunaon ikhtiarna ku kasolehan eusi hate ngarah ku Allah dititipan ayeuna mah rudet da Allah geus mah uninga atuh kan rudet mah dibere harta bakal sombong dibere ilmu bakal adigung rudet si eta mah bener mata hirup teh gumantung hate lain gumantung beungeut da ieu ge glalowing punukna mah rarenge ieu ge dari hayang glowing mah enteng meuli we skincare ngan palebah punuk mah pan renge hese di skincarean jeung da ai geulis dia geulis na kieu mah atuh aya tungtungna geus kolot mah eueuh nu geulis matak ibu ulah gumeulis teuing geus kolot mun aya budak ABG datang kuring sarangeo panana gerhana antap budak ABG mah mun ini sarangeo ustad jongklokeun ka kebon teh ka itu teu mikir teh geus kolot ngaheurian budak ngora bapak keur ngora aya wajar urang maksiat keur ngora aya wajar Pak da eueuh lempeng kabeh urang keur ngora aya wajar ada baong ngan geus kolot baong mah naon kakuatan kalau popolotot ke batu tadi diajak gelut kalau dek pae harita kudu sadar manusia nambahan umur kudu nambahan kadewasaan matak bejakeun ka aki-aki bubudakeun dek nepi ka iraha dek nepi ka dikurebkeun kitu tah nana gerhana ayeuna can dikopeahkeun we atuh dan geus daekeun mah tingali nu sameter moal burung dipake teu kudu riweuh jelema
ieu mah rariweuh wae tong nyimpulkeun perkara nu katempo tong nyimpulkeun perkara nu kadenge tapi simpulkeun mah nu karasa. Ieu ladang pangajian geus karasaeun ku tetangga boro-boro ladang ngaji nu pogoh masalah kieu jadi linglung da eta pangajian teh gumantung saragam Pak. Senin kudu bodas nganyuk bodas KB, Salasa hejo KB, Rebo berem KB, Kamis ungu KB. Napi ka Sabtu dek ngaji dicarek ku salaki dek ka mana ngaos cicing lah di imah. Kumaha cek ibu naon kapir mah kejeng nyarek pangajian lain bab kapir jangar kana hulu haban meulian baju eta meureun nu karasa ku salaki teh nya lain perubahan eusi hate naon harti tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tah umat Islam teh lain butuh saragam bajuna, umat Islam teh butuh saragam eusi hatena. Sok lamun deuk saragam eusi hate umat Islam boga dalil infak arinpak kabeh. Atuh muludan teh teu kudu gede 10.000 sapurang. Lamun 10.000 saurang dikali sabulan. Ieu teh nu hadir teh misalkan aya 500, 5 kali 500 5 kali 10 geus 5 juta ari Bapak. 5 juta serenkeun ka DKM pa DKM ieu ladang muludan bisi aya yatim hayang sakola ongkosan teu dinya bisi aya warga sangsara bere beas teu dinya ladang mulud karasa cangkarukna tuh pan teu kitu urang mah nya jadi muludan teh nu untung iwal urang balik amplop gemol ongko urang nu untung sararea mah eueuh untung balik ti dieu ditanya ku salaki ti mana mamah ngaos saha ceramahna kana gerhana kumaha kitu we rame geus naon kauntunganna keur kuring untung gede loba nu ngulempan lumayan kamari ge ti Tasik Ranginang sadus ti Subang ganas sakarung ti Baduy kadu ti Cililin wajib ti Garut dodol tah ari ti dieu naon nuhun satajan nuhun enteh atuh nu lain deui atuh mah nyan teh wungkul susu tah sok Pak karek 2 rupa gede kene dus teh karek enteh susu naon deui sok kentang tah hiji sok Pak tulikeun geus aya 4 anu usulan bieu teh panitia kentang, cabe gomol, enteh, susu. Bilih dek namahan deui, naon kan? Engkol. Heunuhun satu acananya ngan abdi demi Allah can percaya lamun can nempo. Tah lamun engke geus didik diasupkeun kana mobil, oh bener euy, oleh-oleh ti dieu teh eta. Isuk deuk dibeja-beja. Ari kitu mah can katempo moal wa ka pede. Bisi PHP urang hoream. Kok atau nyenuhun atuh nuhun. Ampura da eta mah lain nanaon lain heureuy eta lain nyiniran sakadar ngingetan eta bisi poho tapi si candi wadahan sok naon anu aya lelep-lelep kayaknya tuh innallaha ma'ana teh berat jawaban jelema salat nah jeung Allah cantang tuh teu saeutik jelema salat bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna ternyata salat lain jeung Allah tapi jeung sombong ngaranna matak mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana hayang nempo hese nya iwal ti Nabi Muhammad tah gitu itu bade neangan heula cenah tuh kade cenah bisi engkol eueuh itu teh deuk neangan engkol abdi apal dia haharewosanana da kadenge pisan atuh nya sok ternyata hirup urang ukur disebut batur Pak nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan hoream matak bisi aya nu hayang jadi ustad kop mere tah nah kuring mung disebut ustad sieun teu akur jeung gawe hanah disebut ustad pagawean geuleuh cua ngewa ka batur panasan ku batur ujit ka batur nah kudu kitu pagawean ustad ngaran ustad mah warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud tah kuring ge bareuh lain tahajud katojos peso di dieu mungkin aya bapak ustad pernah ngalaman bareuh ladang tahajud matak lamun di dieu aya ustad anu bareuh sampeana lain tahajud rupina mah asam urat
Nabi ngabariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Saha Nabi nana gerhana pentajamna dibikeun moal 2 kali suudona geus eueun nu baleg, geus moal baleg ya. Geus teu bisa diulang. Cek ibu ieu jam kuring bakal dibikeun moal, kabeh nyebutkeun moal. Ibu teh lalajo kuring, teu lalajo awak ibu. Coba balikan karena diri ibu, lamun boga barang nu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Da ieu mah lalajona kagorengan batur teh nyaho dibalikeun dirina ge leuwih. Nya. Matakna tong lalajo kagorengan batur hirup mah. Lalajoane kagorengan diri. Tuh. Matak lamun hatena bersih, tahampura. Bakal loba nu harewos Pak. Asli bahasana kieu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Geura baca ku anjeun 2 ayat nu berbeda. Hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna, 2 ayat Allah nu tercipta alam dunia disebutna. Hayam oge ngaharewos jadi ilmu. Naon nu teu manfaatin hayam? Sok bandingkeun jeung ibu, da manfaat hayam mah teh. Bulu hayam jadi kok, dagingna sumber gizi, naugna sumber vitamin, tikotokna eukeur aduk, tulangna pan ieu kaum seblak. Hayam kabeh manfaat, coba ibu ngenog enjing-enjing juk dagangkeun. Malahan tikotok hayam campur jeung tikotok ibu, da rusudi meulina ge atuh. Bener. Matak lamun manusia tanpa Allah saha Pak? Paingan Allah ngan hiji, qul huwallahu ahad, da urang teh deuk niron ngan saukur ka Allah. Lamun teu niron Allah deuk saha nu ditiron? Iblis kitu. Sedangkan iblis patojaiyah sifatna geleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan, panasan, sombong, adigung, ria, ta eta sifat iblis. Matak lamun urang bener hamba Allah, gugu sifat Allah, nyaah, asih, deudeuh, nulung nu butuh, nalang nu susah, asa hampura kakara urang jeung Allah. Ai kitu mah geuleuh, cua, rujit, tinggal tanya jeung saha hirup. Allah. Ya mah panasan ku milik batur, ngomongkeun batur, ngarurujit batur, ngahina batur, jeung saha si eta hirup. Lamun jeung Allah teu mungkin kitu. Musuh Allah adalah iblis. Lamun urang geuleuh, cua, ngewa, berarti hirup urang lain keur jeung Allah, keur jeung iblis, mata kaituna pi omongeun. Ari jeung Allah mah moal pi omongeun. Lain laras menang mikir ya teh. Tuh. Kahartos. Matak nu ngaharewos nage hayam. Loba domba ngaharewos teh domba. Domba ngencar paling nyokot daun sampe. Pan manusia ngencar mah bari lapar, daunna didudut, sampena dirabut, betina didahar, kulitna digoreng, pagerna dileklek, atuh kapanggih kuno bogana da dikadek Pak. Matak lamun hirup tanpa Allah, manusia cilaka. Ulaika kal an'am balduhum adol, leuwih atah adol tibatan sato. Sato onaman nyeun budak hareupeun umum mangsa bodo eueuh ka era sato nafsu boga grasok sato mah jang ceklan bikangna ku bapa seret jaluna kececes eta domba nyeun anak hareupeun umum cing atuh jelema mah ulah kitu kudu nikah heula janur kuning aya ijab kabul kakara pek jarieun budak ieu mah narungkun nyeun budak asa leuwih ti cucunguk si eta mah. Manusia tanpa aturan Allah ulaika kal an'am balduhum adol, leuwih ata adol tibatan sato. Bener keheul atuh da lalajoan ku ibu orai ge pan ngaharewos ganti kulit ngan ngaran anger orai tata teh nyiniran ka ibu-ibu orai teh orai ganti kulit tapi ngaran anger orai pangaosan teh ukur ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti tempat, ganti tema, mun rajab-rajaban, mun mulud-muludan eta hate, nah hate ganti-ganti nu rudet anger, nu pedit anger, nu kedul anger, nu ngomongkeun batur anger, nu pasti ajeng salaki anger. Ngaji nu mana nu keur dipigawe tanpa aya perubahan eusi hate. Koprok bari maranehanana nu kitu teh. Disangkana teh meureun urang teh ngomongkeun batur meureun nya. Bari dirina teh tiung robah, baju robah, hate nu kudu dirobah mah. Matak balik ka dieu rudet ka salaki, wayahna bubar ngaji tembongkeun akhlak geus ngaji. Yah, hampura telat uih. Teu nanaon, aya.
kumaha cek salaki nah mama uih ngaos jadi lebay oh tobat ieu mah kalah balik ngaji rudet cek salaki teh nah burit-burit teuing matakna datang atuh lain ngajadog wae di imah batur mah osok pangajian da salaki aing mah kafirna beak dikarep eta geus ngaji maka jeung nyarekan salaki dah hakikat pengajian malah nu ieu tuh nu di imah nu teu datang ka dieu jum nu teu hadir ka dieu Pak keur napelkeun ladang ngaji palebah mana mah naha teu ngaos Bapak saur Pak Ustad ge teu kengeng kaluar ti bumi tanpa izin ti caroge coba ieu teh diizinan ge maraksakeun tuh aya nu tengah bae da urang mah teu boga salaki nah di beja-beja deul matak dikawin teu hararayang teuing cek salakina teh atos masak atos aya cai aya hayu atuh urang tuang tuh ladang ngaji teh itu nohonan kewajiban pamajikan ka salaki coba ieu balik magrib nah naon teu apa salaki aya pepelengkingan na kursi balik magrib pan cek salaki ditanya ti mana murid-murid teuing ti mana gaya kieu pangaosan atuh lain mah lain bapak ngaosanana cing atuh nyangu heula masak kokod ku sorangan ngaji aing mah eta ladang ngaji kuat eueuh kaeucreugan jadi orai teh ganti kulitna ngan ngaran anger orayna jadi pangajian teh karek ganti tiung ganti baju tapi naha hate teh ganti-ganti anggur hirupna kudu jiga hileud jelema sieun ku hileud tapi hileud cicing 30 poe ngabuntal dirina nolol jangjang jadi kukupu ngewa kana hileud tapi resep kana kukupu tah ladang ngaji teh kudu jadi pikaresepeun batur lain anger berudat hirup teh teh ya Pak matak mengeus hirup jeung Allah mah tarima we awak montok gede tampak mun dipoto teh teu nyangeyeng kieu ieu mah rata-rata nu genut dipoto nyarang ngeyeng cing teh nanaonan ibunya ngeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu aya dina foto langsing aya palebah diajak panggih jiga drum nu di jalan matak naon lamun hirup narimakeun kunaon genut cirina salaki nyenangkeun beres ieu mah nepi ka leos ka kantor desa senam 2 tahun geus senam teh lain langsing kalah kebeuki meber da eta beres senam goyobot comro misro liliwetan ongko toong salakinya bengeknya TBC mikiran hutang urut baso geus tarimakeun bulu panon geus ponok diciptakeun ku Allah pan ngeunah ponok mah kucap kicep hampang tuh ieu mah teu narima meuli 300.000 eluk-eluk ka luhur atuh nempo urang teu kuat nu berat kicep balik ti dieu gelebug angin badag bari mau motor ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon gerasok tong sok ngarobah kana katangtuan Allah manusia mah tinggal narima bener aya ti keur orok nepi ka wayah kieu halis manyangan da eueuh ti keur orok halis sagede kieu nepi ka detik ena sagede kieu teu manyangan nah jelema riweuh ku halis kerok ganti ku patlot balik ke dia pas ya jeung salaki leungit hiji tong sok rariweuh dunya aya tungtungna dek sangsara dek beunghar tetep aya tungtungna nu sangsara maot nu beunghar ge maot pejabat maot rakyat ge maot sing alus nyingareupan Allah lain alus di dieu atuh sing boga ka era beunghar tamuh ai miskin diantep sing boga ka era gedong sigrong ai rakyat teu boga imah diantep sing boga ka era ai duit loba ari yatim teu kabantu sing boga ka era ai pangajian minang ai perubahan sifat hirup Allah lain urang deui mah nya ngadenge ceramah urang teh padahal teh peureus teh sebener kalah ka teu sadareun sidik urang keur ngomongkeun maranehanana hirup ukur disebut Pak di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jadi pejabat eueuh rakyat nyerek jadi pejabat moal jadi pejabat eueuh rakyat nyerek mimpin cucungu eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal heueuh matak lain rakyat kudu hormat ka pejabat tapi pejabat kudu hormat ka rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat rakyat butuh janji rakyat butuh bukti rakyat butuh waos nyoros-nyoros nu penting mah aya buktos lain haban loba janji demi rakyat si wadul sia
mensejahterakan rakyat nu puguh mababatok sia nu sejahtera teh. Ibu-ibu teh satuju karena omongan kuring. Oh tak kitu ngarah ditewak sararea. Geuleuh atuh da. Moal jadi pejabat tanpa aya rakyat. Manehna mah batuk saeutik ke berobat ke Singapura bari ulin. Coba rakyat boga BPJS ka rumah sakit ge loba ditolak. Paribasa rumah sakit teh teu aya ruangan we. Nyeun deui atuh we. Jigana ceramah kieu mah bihang diulem deui. Paduli. Teu hayang-hayang teuing diulumna. Ngan hampura da memang heueuh moal jadi jelema di luhur tanpa aya nu dihandap mata geus di luhur wayahna kudu nyaah kanu dihandap. Jelema beunghar ge kudu nyaah kanu nu miskin dan nu miskin teh gede jasana. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin, aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin, aya nu maot pangheulana nguburkeun si miskin. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga we nyieun kuburan sorangan. Manusia mah butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung bener ya teh. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung ibu make tiung menang batur, baju menang, imah menang, ibu ngalahirkeun di dokter teh ibu hamil ku alus. Tak ieu pangaosan nu bakal picacapekeun teh. Make jeung hamil ku batur. Geuning ngaku ayeuna nya. Oh, jawaban pertama adalah jawaban jujur, jawaban kedua ngaralat. Mata koyahna bubar ti dieu salaki bakal ngamuk. Paingan sia budak nu kadua beda irungna. Mage jeung hamil ku batur. Aya mah rada curiga. Mage jeung ibu hamil ku batur. Bawa pokokna mah jawaban pertama tah nu jujur. Kade mau kujung hamil ku batur. Mata urang teh butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung batur. Peda batur boga imah urang acan tuluy amek eta mah panas. Peda batur maju urang henteu tuluy keheul eta mah sirik. Jelema nu sirik jelema nu panas keur bunuh diri sarua jeung ngaruksak awak sorangan. Matak manusia narimakeun kana kodok-kodar pangeran saujratna satakdirna mangga Gusti abdi nyerenkeun. Tong lempang dina kahayang, tong cicing dina sifat embung. Tong lempang dina kahayang, tong cicing dina embung. Asli. Jelema nu hayang dina teu dibere, jelema nu hayang dina teu jadi stres, jelema nu embung dina dibere tarano pasti bakal nolak. Hayang embung mata hirup mah saujratna we deuk jadi mangsa bodoh deuk henteu ge teu nanaon. Nana gerhana ge rek aya nu ngulem bae deuk eueuh ge teu jadi masalah. Pak Kades deuk jadi kades mangga ceuk Pak Kades deuk henteu teu nanaon rilek hirup. Lain ieu mah sawah beak imah beak pake nyogok rakyat jadi henteu pan stres kasih sarua gelo geuning. Kunaon make jeung gelo heuh imah beak sawah beak ai rakyat ayeuna pan bantuan dicapluk ai nyoblos kasih komeng. Batak geus hirup mah tong hayang tong embung rilek cuek acuh tenang we Allah geus ngatur urang mah serenkeun diri kana aturan Gusti. Ieu teh judulna teh naon? Meeling kalahiran Nabi. Heuh bener ieu teh. Meeling kalahiran Nabi. Na teh eling-eling gitu. Gresok teangan kata-kata nu nya. Urang teh dina raraga meeling kalahiran Nabi. Bapak geus 50 tahun berarti muludan teh geus unggal tahun. Nepi ka teu eling wae. Meeling kalahiran Nabi enteng tinggal ngapalkeun. Nabi lahir tanggal sabaraha poe naon inungna saha bapana saha enteng ngapalkeunana. 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah barang 12 poe Senin ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah cisok atuh engab seutik lain ngomongkeun batur tarik aya bamnu ki hese 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah minimal atuh di dieu teu ngapalkeun di jalan
Bari lempang 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah. Engke salagi bakal nanya ti mana Nabi ngaos menang naon 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah. Pakades ayeuna datang isuk ditanya ku sekdes pakades kamari ti mana ngaos jeung saha nanagerana menang naon 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah. Tuh lamun bener ieu judulna me eling kalahiran Nabi selesai ceramah geus tinggal dahar tuluy balik nikmat ieu pengajian. Dan nu hese mah lain me eling kelahiranana tinggal ngapalkeun kelahiranana mah nu hese mah eling kana perkara nu geus dilahirkeun. Me eling kalahiran Nabi babari tapi me eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi itu nu hese. Nya naon atuh Nabi ngalahirkeun naon? Akhlak. Kunaon Nabi lahir betanggal 12? Eta teh filosofi teh falsafah teh bacaeun. Seperti kolot baheula nyieun sasajen pek baca, sasajen, saajen, silih hargaan bacaeun. Hanyuang ngahanyueun teu katuang. Jawer kotok pan hayam kotok baca gerasok ku ibu. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 baca. Nana gerhana sok baca berarti kuring lahir ke waktu gerhana matak mah dibere ngaran nana gerhana da keur gerhana untung gerhana bulan matak sakieu mah cekas we. Coba lamun gerhana panon poe demol teh tutung atuh. Pan budak ibu ge bacaeun cing teh saha ibu murang kali namina neni pasti Senin. Cing teh ieu asa pasti Salasa. Cing teh eta abo rebo. Cing teh itu iis Kemis. Cing teh geuning ieu mah tatangga Jumaah atuh kumaha lamun sarbo asa rebo jeung Jumaah atuh kumaha lamun baskom tah bapana Abbas indungna kokom baca Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal sok baca ibu salamat kuring salamat ternyata ku angka 12. Naon angka 12? Iman Islam ihsan. Iman Islam ihsan. Rukun iman seberiji. Rukun Islam, rukun ihsan hiji. Anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Iman boga, Islam boga hijikeun genep jeung 5 11, 11 tambah hiji 12. Paingan ceuk urang dieu jang sing balik kalakuan. Lamun maneh teu balik kalakuan cilaka. Tuh berarti kolot urang geus nepi ka dinya. Nah ungek. Ngarti atawa kumaha ieu? 12 teh iman, Islam. Teu sakabeh jelema ibadah make ihsan, teu sakabeh jelema ngaji make ihsan, teu sakabeh jelema salat make ihsan. Da ihsan mah anta budallahu ka annaka tarahu, anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Jadi jelema nu ibadah teh geus teu hayang ditempo batur, geus teu hayang disanjung batur, geus teu hayang disebut ahli ku batur, geus teu hayang disebut pinter, geus teu hayang disebut alus, geus teu hayang. Nah maka yang teu hayang cukup Allah jeung dirina anu apal kana dirina. Well. Ieu mah da lain atuh ibadah teh sidik di beja-beja. Dek tahajud ge OTW tahajud. Geuleuh. Taraweh genep poe paragpak status Facebook. Alhamdulillah taraweh ke-6 lancar, ka-7 ka-8 eueuh status horeng eureun tarawehanana. Naria teh bebeakan teh. Lajeun barang bere ka fakir ka miskin kudu we dipoto. Jepret foto alhamdulillah parente santunan. Anu miskin ditagogeun saumur-umur teh ngabibirang batur teh. Dek mere mah leungeun katuhu mere leungeun kenca ulah nyaho cing nepi ka dinya atuh pikiran teh unguk teh bari keukeuh we geuning hate mah hayang wae dipuji di mana ece cangkeul kunaon leungeun cangkeul tos ngajingjing sembako kanggo nu miskin rada gelo sia teh leungeun katuhu mikeun kenca ulah nyahoeun itulah ihsan nya iman Islam ihsan. Dibuntal we iman Islam teh dina kalimat tauhid lakinu mau takum an la ilaha illallah talkinkeun diajar talkin urang keur hirup keur melaan engke maot tah la ilaha illallah teh latihan. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah ternyata hurufna oge 2 sok hitung la ilaha illallah hitung 12 hurufna matak angka 12 mah sakti Pak. Kajeun macana barareda ge aya nu tungkul geuning, aya nu ngegidog, aya nu muih. Cobaan ge ku Pak Kades lamun aya nu maot ngiring tahlil, aya nu tungkul nu di juru.
la ilaha illallah. Si eta mah hudang-hudang dahar. Palebah diajak teh jeung teh ki urang tahlil deui. Hayu cenah geunah teu lila. Nya heueuh da hees eta. Aya oge nu tahlil bari ngagideug pan la ilaha illallah la ilaha cing teh mang nah digudag gideug batur mah tungkul tempok ku maneh nu tungkul ngadon sare jadi emang digudag gideug ngarah teu sare tanu paling paur nu muih illallah 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 illallah. Nah ada bubar tahlil teh batur balik kecerakan dahar sia mah golok-gok di buruan ongkek. Da lain neangan cara maca mah mangga nyangakeun ngan gawe kudu sarua. Cara maca silakan pek bae cara maca mah deuk tungkul deuk ngagideg deuk muih ngan gawe kudu sarua. Naon gawena? Deuk NU deuk Persis deuk Muhammadiyah deuk Jamaah Tabligh deuk Sarekat Islam gawe atuh. Naon gawena? Kaum lalaki salatna kudu di masjid, NU ka masjid, Persis ka masjid, Muhammadiyah ka masjid, Sarekat Islam ka masjid, Jamaah Tabligh ka masjid. Eta teh gawe lain haben gorgar wae. Aduh. Ieu mah perebut subhana rabbiyal adim ge kuat teu riweuh. Nu hiji subhana rabbiyal adim wa bihamdihi. Ceuk nu hiji subhana rabbiyal adim. Antep we atuh. Tanu katilu nu kudu ditewak mah subhana rabbiyal adim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Tah si eta nu kudu ditewak. Nu hiji sobat urang balad urang di Persis salatna diutek-utek. Keun nu DNU aya dua cara nu tina asyhadu jeung nu langsung tek keun. Tanu kudu ditewak di cirian mah nu bari meureup at-tahiyat tah si eta geuwah tewak aya pan balad ku urang-urang jamaah tabligh 3 poe 3 peuting sok ancelong-ancelongan ka lemur batur 3 poe ninggalkeun anak pamajikan antep pepeurieun urang henteu bisa atuh dukung-dukung ulah sok diomongkeun ngeunah lamun Islam geus silih hargaan kitu bener Bu lain ieu mah nan kikituan tatangga dicadar nan dicadar matak naon lamun kieu bahasana nyai alhamdulillah maneh mah geus bisa dicadar sing istiqomah pepeurieun emak acan ka ditu ngeunah ka dieu ngeunah itulah umat Islam nu make ihsan lain goreng wae pamatuk teh atuh keheul aing mah da pamatuk teh ku goreng wae ieu ulah pernah disimpan dina hate sifat benci ngaran-ngaran jelema geus ngewa alusna batur moal bisa dihargaan sok Pak Kades alus programna disengarepan ku kotor hate mah anger moal kapake Pak Kades demi Allah Pak Kades beng ka ditu beng ka dieu kanu maot hadir pangaojesian sumping nu gering dilongok anger Pak Kades hampura kuno kotor hate moal kapake anger kieu ye hayang 2 periode kitu coba disingarepan ku jelema nu alus hate bagja euy boga kades ayeuna beung ka ditu beung ka dieu padahal sape jadi kades teh nu alus hate mah nya matak tangtukeun ti ayeuna deuk kotor hate jor deuk alus hate pek fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kami Allah nyiptakeun 2 jalan nu berbeda lempeng jalan ti Allah bengkok jalan ti setan mangga deuk kotor hate mah ngan jeung setan dina hirup rujit aing mah Gohel atuh salus-alusna ibu pangaosan ka dieu disingeureupan ku jelema nu kotor hate anger moal baleg ti marana pangaosan ibu nu kotor hate beda jeung nu alus hate ti marana pangaosan mampurannya urang mah teu datang teh nya teh salaki bisi datang cek ibu teh kumaha heuh teu nanaon isuk urang ngabangkong atunya bab pangaosan hayu ta eta nu alus mah ieu mah lain pangaosan beri harewosan pangaosan beri mana nanti nyaho si eta teh geus gelo jelema matak gerapikeun sifat beji silahkan diajar agama silahkan buka Quran silahkan buka hadis silahkan baca ilmu silahkan wawasan kudu luas tapi hiji lamun keneh hate boga sifat ngewa ka batur agama nu mana nu ngajarkeun kudu ngewa ka sasama ya terus agama nu mana nu ngajarkeun kudu ngewa ka sasama sabab ieu judulna maulid nabi ai maulid nabi teh takdim ka Kangjeng Nabi takdim ngagungkeun nabi hampura ku akhlakna akhlak nabi aya teu awak urang seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara akhlak nabi aya di urang nu kitu heuh atuh ai mulu dandek naon atuh yu urang Bandungan akhlak nabi keren ibu
asli keur para ustad keur kuring pukulan telak tah. Nabi mah beres ceramah di behanan domba di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta domba kumaha cek itu jelema keur abdi weh pan dibikeun dombana kop atuh rezeki maneh milih kuring coba ka ayeuna kuring pan bakal di bahanan pegat ku bapak di ditu urang medek jalan ka ditu we pukulan telak Pak pukulan telak keur penceramah pukulan telak keur para ustad naha nabi nu diajarkeun bager ka batur tapi naha urang ngagugunuk harta ti batur era Pak jadi penceramah teh nya keur nu mikir kitu so teh bisi ieu pan teh amplop nya pan teh bakal teh amplop ongkoh terus nu tadi teh susu kentang terus cabe gomo inget kana hakaneun mah abdi pegat jug di ditu ku jalma anu butuh pegat belah ditu wayana panitia bejaannya tong ka keluar gitu aya nu megat gitu tuh geus teu kacoon tong akhlak nabi teh nabi manu dipenta dibikeun panana gerhana mun aya nu menta teu sudi kudu mikeun lebar atuh eta teh kuring nu ngomong komo ibu nalika nabi ceramah di Taif pan aya nu ngabaledog ku kaum Quraisy pemuda beledug ngucur darahna tina keningna tina pangamungna kalaluar dihalangan ku sorban geus dihalangan ku sorban nyak celak keneh halangan ku sendal geus dihalangan ku sendal nyak celak keneh halangan ku sapatu nyak celak keneh halangan ku daun nepi ka Abu Bakar kerung ya Rasul naha darah ulah nepi ka ngecelak kana taneuh kumaha ceuk nabi malaikat datang lamun darah suci Muhammad ragrag kana taneuh Taif laut siap bahe tsunami ngaranna langit bisa belah gunung bisa bitu bahkan angin lilimungan meyakeun umat nu aya di ieu tempat kumaha ceuk Abu Bakar kunaha atuh ku anjeun make jeung dihalangan supaya ulah ya Rasul pan itu teh jelema dorakaan tapi cenah beak sakalian ku malaikat kumaha inna ummati la ta'lamuna sai'a Abu Bakar umat kami teu apaleun di naon-naon keren Pak coba nu gerhana lamun anu ngaharewos malaikat ku aing lamun di dieu aya nu ngahina urang tuluy nepi ka irung ngucur getih malaikat datang moal dihalangan disebrengkeun langsung ngarah teres eta seuri ku ngebeureukeut kitu moal dilila-lila urang cenah biji langsung set urang dek balik moal beledug kumaha teh kajauhan lebok dek kitu urang painganana gerhana teh jadi nabi nya euy da kitu pagawean matak orang-orang pilihan nabi orang-orang pilihan jadi nabi itu karena bentuk hatena lembut lentur latif beda jeung urang heuras matak uyuhan jadi penceramah gitu tilu init nabi ka masjid di tengah jalan aya nu nyeblok kunaon ku tai onta seblok balik deui nabi ka rorompokna ditanya ku Siti Khadijah ya Rasul nah uih deui aya nu nyeblok kunaon di seblokna ku tai onta kumaha ceuk istri nabi ibak deui cingan bapak lamun anu nyeblok datang ka imah kumaha ceuk pamajikan kunaon Pak uih deui teu ka masjid aya nu nyeblok kumaha ceuk pamajikan bapak tah bedog cacag jelema kitu mah aya bapak lae hate bebengok pamajikan kereng hate matak neangan pamajikan teh kudu sarua jeung hate lain urang bager pamajikan pedit kalau badak mereka nu hajat cek salakina 50 pan cek pamajikan tong 10 we kacau anjir jelema kararitu teh komo eta palebadeuk barang bereka inung bapana cek salakina mah 1 juta da urang teh boga 5 juta kumaha cek pamajikan bapak pan urang teh moal bulan ge sok mere 100 moal ecreug tah sok pasehat teh lamun teu sarua hate bener matak mangos keur ibu-ibu mah ngagugu we ka salakina nu ka hese-hese teuing rudat init deui nabi ka masjid di seblok keneh init deui nabi ka masjid di seblok keneh datang ka masjid ditanya ku Abu Bakar ya Rasul kunaon anjeun telat teu bebeja akhirna dekul ngimaman saatos ngimaman cek Abu Bakar ya Rasul aya nu udur saha itu ternyata nu nyeblok legedet ngadon di longok itulah akhlak junjunan urang Kangjeng Nabi matak ladang nguludan teh lee hate lembut jiwa alus akhlak hade omongan perilaku bener ibadah ge tara diluli-luli itulah ladang mulut nu sanyana
Budulur urang Persis tara muludan, Muhammadiyah tara muludan, mika cinta ka Nabi ku cara yang berbeda. Sabab mika cinta Nabi lain hanya sebatas ku cara muludanana, tapi ku akhlakna bisa jadi dulur urang nutara tapi nembongkeun akhlak nabina. Bener? Matak geus tong curiga kabalad sorangan, tong kikituan wae. Kade tong deket jeung si eta tara muludan, tong kitu imeh. Hayu urang silih rangkul, hayu urang silih aping, hayu urang tembongkeun sifat kasih dan sayang antara Islam jeung Islam. Keren ya lamun umat Islam gitu. Kadar eta barareda bae we atuh. Da ustaz mah bener barareda. Ternyata mamah hayang ulum ceramah teh nu bari curhat, mamah dedeh ulemna. Da mamah dedeh mah metodena bari curhat, mamah dan aa curhat dong. Iya dong mah cara ge abdi burutnya teu usaha pek omong teh. Anya tak mama hayang ngulum ceramah teh kanu pintar ilmu sejarah Gus Muafik. Mama hayang nu keur viral nya tukang enteh Gus Miftah. Hayang nu pintar ilmu Quran jeung hadis nahwu jeung sorof kitab nage Al-Maraghi Ibnu Katsir Ustad Adi Hidayat. Anya tak mama hayang nu bari heureuy saeutik Abdul Somad hayang nu lentong Agim komplit di urang. Agim melentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya Aa bisa hadir di sini ya. Bagaimana ibu senang berjumpa Aa? Ya ibu seneng tapi Aa yang kurang seneng. Nah geus kalolot kieu. Aa ge mah lentong. Anya tak mama ngulum ceramah teh hayang anu nerangkeun bekabab karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Mama hayang anu pintar berorganisasi teangan ustad-ustad di jamaah tabligh. Sabab orang jamaah tabligh mah dakwahna ka Eropa, ka Singapura, ka Amerika. Pek tanyakeun ka perkara eta tong nanyakeun kana nagerhana teu nyaho aing. Anyata urang mah ngulum ceramah teh hayang anu jiga ojek online urang gitu. Anyata hayang nu bari nyanyi Roma Irama bari nyanyi. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Bapak-bapak nu belah ditu kuat gogodeg Pak Kades, tuh nu belah ditu kieu cenah keur ngahariwas teh sangka cenah deka euy. Na nagerhana mah cenah teu sangka keur kasep alus sorana cenah. Nuhun. Nuhun, Bah. Paparihan atuh urang teh mere henteu muji-muji atuh. Ya, ibu jadi saroleh pira kadar ngadengkeun lagu Isti Soleh. Setiap keindahan yang tampak oleh mata aing mau katreuwas. Kela aya nu usulan naon beutna? Sawer cenah Pak Kades. Kieu atuh balikeun ku Pak Kades. Sok maneh heula kitu atuh. Ngalah bareng ka dieuna. Lain sawer Pak Kades, ai sorangan ngajedog teu kaci nu kitu teh ngajongklokeun ngaran apa? Teuing aing urang dia mah nu saladar hijau ge. Da urang di Banten di Tasik mah nyanyi eta teh rabeng nomere 200, 300, 400. Da dia mah ngadon keprok wungkul. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Buru atuh. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia atos tong diri kadinya kan asieun ku panitia di dia.
Di dia Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin tah gitu, yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang buru yang miskin jangan sok nu acan, yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah sok mak buru mak baik anu ngahalangan magalai. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih. Moal waka dituluykeun yang miskin heula we. Yang miskin jangan bersedih. Awal geus mare ka dieu. Galai anu ngahalangan magalai. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya jangan. Damang, Pak. Yang kaya janganlah bangga, yang miskin sosok airnya kehadean tuh hara rese. Yang miskin jangan bersedih, lain ngajak sesalaman eta. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Buru kaburu ngeusan kaburu adan yeuh. Yang miskin jangan bersok kudu riweuh. Yang miskin jangan bersedih. Tanggeusnya geus eueuhnya. Nuhun. Sing pararak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi. Ta eta teh doa khusus kanu mere. Ayeuna teh mere mah pek ngadoa sorangan. Aya Pak Ustad nu di tempat ieu teh. Mana? Pak saurang atuh udah loba teuing. Ya, Pak dia, Pak. DKM sanes. Ah, pas. Dek langsung dibikeun. Urang mah teu hayang nyaho desieun gede jadi der teu ridho. Mangga kanggo PDKM bisi mik butut tah peserkeun ieu. Jazakallah. Ieu mah hanya sebatas metode. Da sebenarnya mah urang apal di masjid ieu teh perepet. Ai kitu mah ku metode kieu menang duit bikeun langsung. Jadi urang mah ukur capekna. Ngan sebaliknya keur nu nyugak hate nu suudon teu sadar doraka ya aya wae teh jelema suudon naon ceremeh kitu dan disawer teu nyaon dibikeun lebok tah suudon teh nyumbang teu atuh cing ulah nyigeng pokona mah kapanggih ku urang mah si hate jelema teh lah sok geura aruh ya ngeusan magrib dek ini teh kapacet tong maksa urang nu ceramah ge tong maksa urang nu ceramah na ge lain jamaah teh aing kuat warani kieu ka urang nah hayang nepi ka jam sabaraha eueuh hayang nepi ka isya heupeuk we ka sorangan urang mah urang baralikeun antep cenah sorangan saya teh mah keur antep aral atuh da sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun ninggalin di pamrih hampura anu katedak billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.